mana urang arek keluar beres sareudana tutupan deui kabeh besi ka tempo ku tatang salembar buuk ece ka tempo ku tatang mulai muhrim mangka ece bakal disiksa diazab ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah lalaki teh biasana eta cilakana mah ngantak cek dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei jalma-jalma nu iman, jaga diri anjeun jeung jaga keluarga anjeun dina seueur neraka. Naon kewajiban lalaki kahiji teh? Mamatahan supaya awewe nutup aurat. Mangka engke jang deuni kewajiban kahijina mamatahan neng dini supaya buni nutup aurat. Eta tujuan rumah tangga. Salaki ngadidik kanu jadi pamajikan nurut kanu jadi salaki. Di mana uih ka bumi ece di jero imah sing seksi tong tertutup sing seksi gae bibir beureman pipi konengan huntu bodasan kelek semprot datang salaki sing seksi make calana ge sakieu bila perlu lamun biasana lempang teh lempeng kos gebok lamun rek datang salaki mah ku ece rada digutak kita kos bebek eta cara menangkan pahala di Gusti Allah nyenangkan kanu jadi salaki. Ieu mah tibalik ai hareupeun salaki ciga gebok ai mantok ka pasar meuli gumelis. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Umi rek ka mana nu dangdan kitu? Apa rek ka pasar? Balik di pasar lipena disusut pipina asli deui huntuna koneng deui. Ari bijil ti imah meuni ciga putri mantuk ka imah meuni ciga kunti. Ingat ya, di mana-mana kurang sadaya bisa ngahargaan salaki, salaki ngahargaan pamajikan, nikahnya asalin pikanya mangka bakal bijil sakinah. Jadi sakinah teh naon tadi teh? Ece halo, sakinah teh naon? Hah? Naon sakinah teh? Tentrem. Naon sakinah teh cenah? Ai ciri-cirina tentrem teh kumaha? Tentrem aya. Nya kumaha ciri-ciri tentrem aya teh? Parasehat. Marahnya orang yang beriman adalah diam. Marahnya orang pendiam adalah tersenyum. Tersenyum dari pahitnya ningali salaki lamun seurina teh misalkan bapak ieu teh bayaran cek salaki pokona seurina geus teu eunah eta berarti salaki teh geus teu eunah hatena lamun ucul lamun ka salaki masih abrak-abrakan kaca ditajung gelas dibabetkeun katel dialungkeun eta berarti euceut teh teu iman. Ingat ya, nu pertama hirup rumah tangga teh kudu naon cenah nih? Naon cenah jadi ngaji mah teh kudu loba-loba lah. Hiji sakit naon hartosna tentrem. Jadi lamun ngadoakeun ka panganten teh sing sakinah. Sing naon? Sing sakinah maksudna mah sing tentrem. Jadi apa namanya? Lamun ngadoakeun sakinah teh supaya naon? Tentrem. Neng samawat teu meunang sadeu ece ngadoa samawat teh. Sing bener we mah aya ngadoakeun mah. Manyanya Allahumma ya Allah ieu panganten sing samawat. Ih sing bener atuh sadeutik. Korek-korek deui. Ya Allah ya Rabbana mugia ieu panganten teh sing sakinah, sing mawadah, sing warahmah. Itu sing komplit. Ulah ieu mana ngadoakeun aya dina status datang kondangan ge henteu. Assalamualaikum punten abdi teh tiasa rungkap mugia sing samawat ieu mah teh sugan teu cager. Tadi ge urang maca. Si ece mah jujur aing. Da moal diceramahkeun kuing mun leuweung kitu. Cing cirining loba leres teu. Jadi ayeuna mah ya kuncina ka panganten tiap aya nu dihafalan doakeun singsa tujuanna sing tentrem. Tapi direk yakin balik diri isukan isu-isu sore. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar geus nini bagai melukis di atas air. Poho deui. Akur teu? Mah
ayungi ngaos setengah numan nu kasir ge aosnya mau kemana ka aing teh isuk-isuk teh tuh ieu Ustaz ngajina naon penting teuing penting sa naon tujuan teh kadua naon doa teh mawaddah kudu bisa saling memberi dan menerima, bisa memberi dan menerima. Iya penyakit awewe zaman ayeuna harta salaki, harta pamajikan lain harta salaki. Ayeuna gitu. Pokoknya mah bank anu aman mah bank bini, lain bank BNI nya bank bini. Masuknya gampang, keluarnya susah. Jenting salaki geus arek TBC ge eta pragih di kongkorong teh. Setik-etik dibalikin ku mama itu nabungnya kana geudang. Dibalikinnya kana kongkorong. Dibalikinnya kana cincin. Pas eueuh beas mangun ka salaki usia lebok tageunang. Lebok cincin. Dikaremedel golang ge genep rupa dina ieu teh da beulieun beda-beda teh atuh sekaligus. Orek ngaji teh, "Ece, aya gaji." Amit. Aya teh kitu. Aya teh di mana? Copot wae ulang mah. Jadi ingat ya. Saling memberi dan menerima atuh mun caroge mikeun ka pamajikan. Ya, pamajikan ge lamun salaki butuh bere. Ulah imelicik sorangnya, mah nuhunkeun atulah 25.000 jang naon mes rokok. Eta ngarokok wae hayang jantung meureunna teh. Cenah naon ngadoakeun pae ka salakina teh pirani neta rokok. Aya nu kitu teh Pak? Kitu teh. Cek dewe kita da arek nyebutkeun heueuh sieun atuh dipolotokan. Jujur tuyul semua tadi ke ngaji teh ka salakina eta. Naon dari mana Ici? Ya, mun ku salaki gampang, bikin keluar gampang, simpulin ka bojo, mah. Tah, ketitipan Acis ya. Aing ngomongna kitu lain mere, nitipkeun Acis sama sabaraha 20 juta. Ya, jujur aing bener. Lumayan 100.000 lah. Sombong zatik deh. Beres gitu kumaha butuh modal, mah. Dia kan ATM, dia kan tabungan. Naon aya butuh modal, pan eta duit modal kamari ka mamahkeun teh ngan ku aji bikin teh supaya mamah atoh. Padahal copot deui. Da awal mah ditipu ge bunga wae atuh. Ieu nih HP ulah dikabangkeun sipeur dina lamari, sebab naon teu barokah dibangun padahal lain urang di mana butuh gampang nyokot. Jadi kudu jadi salaki mah sing pinter we Kang, mun cara kumacarana komo pemajikan model kieu mah. So, jujur kawin, mun lebaran, awewe sabar stel. Karunya sih mah. Gusti ngagung, engke dipamalikeun mangku salakina. Lamun salaki kadang-kadang kamu Idul Adha mah teh kabeli kaos-kaos acang. Bener teh Kang? Tapi pamajikan geus daftar. Sendal 30.000, endrok 100.000, bikin salakina teh duit nangis dibikeun ka mana kabeh. Ngajukeun deui jang lebaran pan gelo. Kudu nama lain kitu, Bapak. Acis di mamah teh aya 300.000 supaya cekapnya Kang Seneng pertama dia 50.000 balanja Pak Acu yang mah setuju teh eta wasawi rupiah abdi teh. Badami jeung salaki teh mulai kalanya teh ieu lain. Meuli baju ari nembleumpang teh pas arek ondangan, ari pamajikanana bajuna nih harerang, ai salakina ngan batik eta dipake teh deui. Coplok kancingna teh pas muka teh jadi gambar Prabowo. Baju jeroda teh baju partai Gusti. Nah itu sedih deritanya suami itu seperti itu. Mantap aing mesudi memang dibikin pemajikan meuli baju aing. Jeung can pernah simkuring nganter pamajikan meuli baju sudi aing. Ngerakeun. Naon ngerakeun teh coba meuli sendal hiji sapasar kaputar. Datang ke toko ieu. Sabaraha?
55.000 atau akang 40.000 karena itu bari kita teh cuman teh nasi temi kita aing ngamel duit kita ke tukang senam kan goblok kita ayo beres deh kong di dia tebenang di situ gidik deh sabar aja sarua nawarkeun teh 55 teh berenang calling kali ya oke ditawar 40 dia mah dibikeun da modal ge 47.000 ngus muter ngesang balik di kata apa eta akang teu tadi teh ya kurangan pan teh gabrek daerah beda jeung lalaki datang teh kas cowboy lagi saya 50 nah lalaki eta ngadak milikna gampang rezeki mah rezeki naon awewe mah rezekina sok perut naon sok koret tukang cuek ditawar bener teh datang tukang cuek sama luhur ka dieu datang ka dieu teh sabaraha ieu Kang 10.000 tilu atuh 10.000 5 we cek tukang cuek teh teuingeun ai balanja ka Indomaret euy sok nawar tara sia nawar tara sugan ka kasirna neng ieu atuh tong 120 100 peso ditawar tara Indomaret teh milik Cina geus beunghar tukang cuek mah Gusti batina ge leutik ditawarkeun ngantar pantes orang Cina mungkin beunghar orang Islam mungkin miskin tetangga dagang maju saeutik disaingan buru-buru aya nu tani maju saeutik dijampean make tanah kuburan ih amit-amit jadi rumah tangga mah hiji sakit naon sakinah teh kadua mawadah naon mawadah teh saling akhirlah ulah bahasa Indonesia kudu bisa mere jeung kudu bisa narima jeung bisa mere narima ti salaki jeung mere ka salaki ge sarua narima ti pamajikan mere ka pamajikan paham ngan salaki sing bener ulah ke mah ekonomi susah menang duit kuli teh 70.000 da keuteuh eta jejer teh kikituan hayang kawahangan meuli udud meuli kopi meuli eupan ari pamajikan jeung budak kalebok teri ari lauk nu can pugu di paraban sarimi contohan sing bener betul tidak ceu pan awewe mah kumaha salaki namun salaki soleh pamajikanna soleh sebab naon anak kencing orang tua kencing berdiri anak kencing berlari lamun salakina soleh pamajikan mangkin soleh insyaallah simkuring can pernah demi Allah demi Rasulullah can pernah ka pamajikan nyebut ngaran maneh can pernah asal simkuring nyebatkeun mah hoyong anu omong can pernah ngabantah sebab uing nyantuan memeh nitah ngaji ka pamajikan uing heula ngaji memeh uing nitah ka pamajikan uing heula merek memeh uing hayang dicium ku majikan uing heula nyium lamun hayang ditangkep uing heula nangkep gental jadi salaki mah ulah ieu mah pamajikan hayang nangkep ai manehna api mahal we ke pamajikan teh adu deket-deket tarang kas pamajikan cek pamajikan teh sugan kelos ya mah atuh sia heula atuh aing teh era rek meuleana sok saya jujur cek rek meulean ka salaki nyium era teh pasti tapi lamun balik ti dia cek salaki teh naon abang tadi cek Ustaz Danang teh naon tong kudu kitu jeung pamajikan mah dan gesah jeung pamajikan sudah lagi gogot teh sebenarnya heuh teh beres teh sah teh sah datang ka imam assalamualaikum bersama mah beres nyium terus kumaha mah kan dia ngeus dicium